Iya, Bang Momon. Penting ieu ayam di mana? Hah? Kiara lawang. Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah. Nah, teu nyampeur. Heuh. Sete jiga hayam kucekak kumaha teh? Kasakit naon paparieusan kitu? Syaraf. Tina naon ai syaraf mimitina? Tina darah tinggi. Darah tinggi kitu lain darah tinggi belum. Jika dek hiburan digigil. Aduh, meni eungap. Siapa geus nyabak sirah teuting-teuingeun pas lain ka budak yatim. Naon? Wing teh budak yatim. Ai budak yatim teh naon? Teu boga sepatu. Di dieu diuk jeung akang ieu. Mung aing mah diuk jeung jelema kafirun. Cekolotnya haramun. Deuk di mana diuk? Ditu dina gawirun. Jika nuing minta jaipongan, anu tepakna make blaktik-blaktik. Mere mawe kasasama, silasi yang upama. Kok, lakuni yang upama. Jadi patokan. Bade nyangakeun semua pangabaktis mungkin ditampi, upami teu ditampi dek dijual ka batur.
aja nih ngambek pakai baju batik gimana baju batik yang mau di dagor sia tutudinganan gimana baju batik ya ladang lauk di koperasi menang nyokot pakai loji gimana loji loji muncul urang nya menang meuli buka kecepanon gimana kecepanon pakai sarung gimana sarung segala ditanyakan pisan sila ini pakai sepatu mainnya pakai sepatu kencak unggul gimana sepatu pamere gimana di orang Sukabumi di orang Salabintana mainnya pakai sepatu pakai kaos hasi kaos kaki gitu lain kaos hasi ini di sunatan nah pakai di sunatan nasya segala ditanya gending belegu di sunatan di pondok-pondok teuing Sia era segala ditanyakeun ih. Ye, mun dibentelu. Aduh. Ngalamotan God. Ini jaga kisah waktu itu. Jami menisyukur sepuh anu murang kali sararumbi nini aki-aki sumpi Rana Parawan Daratan Pakanal-kanal wedak gane si ala-alakan we sakitu bibir juga gurame sia moncong sok ngaina tunggal makhluk pangeran ala pika nyeriun pisan panayagan karasep sinen meniloci ala gane ayo kurang rembuk juku sanisu negara jungjung kurang pupuk kurang buku pemarana sangka nanjung
dunia jasa nama nu manis sanes lumayan ireng manis pokoknya jantan lagi kurang ngarakatkan dunungan dodoran jojo darajat seni manglukma ku jalan mah atinu murni persatuan ulang lali kadeka silih kujunti geningan kadeka silih kujunti urang sami mempertinggi karkata harapata rajat seni kubudian utami sadaya singa sami sami junjunan sadaya singa sami sami Icin sepan Cisarua Mas Wanda kewajiban sararea laksana Siti Pangkla Rati sabrati banda diramakeun sadayana geuningan pamudi para penonton satyajana juru kawi ngahaturkeun pamulut lagu-lagu kalsan aya serat anu sumpingna ti anu kawan maksa pengumuman ditujukan kepada semua undangan yang masih ada di luar terutama dari Grand Aple ditunggu oleh Ibu Aas. Mohon segera datang dan tempat sudah bersedia. Sekian dan terima kasih. Pamiarsa rendangu pribados atas nami rombongan Giring Harja II anu dipimpin ku Bapak Dalang Anjeun sateuacan Bapak Dalang dadaskeun garapanana kumargi perlu kasambut sunat kalampah patali aya kintunan lagu anu munggaran sumpingna ti sadere Lisna Rakayu Janda Pelabuhan Ratu ditujukeun serate kanggo ka Kang Nyang Pemuda Jalan Caga upami nongton sona tekenging dinupoe supados dinu caang wae seueur dupi lagu nu kapulut kumantena da lagu Remis Janari wilujeng ngadangukeun
subuh nunggu sapa ngagarendang jipun pagong tangan gatianante antangna hate dua diri nu dipikeun ngalengis paringus sapang ngarelatna palepati belah wetan narempongan asinu nganter kanepan jumpon lakon bakti diri kajung-juna rasa bagja nyesepna ngaduka tresnan remis janari dina kembang hati titipan hati urang tepung kendai kasadakan nu pasini dina ati tawis sedeng katungan diri pribadi remit janari ibarat jeung cerita siagareng ditetekeun lalamunan kumalangka mata kuat nacikan lapor penting tadi dina impian Pisuntang dina daun matik jajang kunuliu kang maju angin tinggi remisannya maruraka mata pekas titinya mata suate mutan mun nyawa halap kabukan ate asa nyabung sok dikeurihan ngahiriwit angin subuh nunggu tepat
nyesepna maduka tresna buta-butakan samya pada pratap si kepedantan sirgana penican rasa ingkang Ganeng Syafi ngadon war-waran di kebon awi keun bae atuh sok saman geureuh wae dasar jelema kapirun isi mah bilangkung ti payun nyangakeun semah baktis ku heuh Gusti Patih nu kasaha don tiap gigi bener jagakeun semua pengabatos ini don tiap gigi bener nyangakeun semua pengabatos mungkin ditampi upami teu ditampi dek digadekeun ka batur syukur jika minodam mati di sini langkung di payung bener nyangakeun semua pengabatos kali ti eta tina naon rupi kadapatan ageng sareng alit mugi ulah kira ngahapunten syukur kula dampa Gusti kersa nyaur bari aya pikir sae naon kalintang diajeng-ajeng siang wengi na aduh ya si sengkok ya saya bari nyangakeun sama pangabatos diterima ku kaula terima kasih hayya jangan minum lama di sini, bilang mau dipayung barangnya ke semua apa ke sini ulang. Nu mana teh ngajerehen gitu? Oh itu nu tukang meureun. Halo? Dah. Si Allah teh Jadi semua abdi bade nyangakeun semua pangabaktos mugi kadampi Gusti kulan alam. diterima ku kaula. Kita purwa Gusti kersa nyaur jisim abdi ayana eta Gusti kula langkung ti payun nyangakeun semabakes konyu Gusti kasanakeun eta purwa Gusti kersa ieu kari lungak-lingek nawe entong dikitu-kitu sada keur marhaba kunyu keung aing ngadenge nu kitu acukeun bae mun kitu-kitu wae boga pulpen di mana pulpen kan geureuh bae eta purwa Gusti kersa nyaur acukeun wae mun ulah mun tong dikitu-kitu cangkeun ni kitu hiburan hibur pengantin dikrul di mana dikrul eta purwa Gusti kersanya meni ulah eta purwa karca yo saya wis ya jika punya aduh gane aya pikir sae naon Gusti Patih kieu kaula menang tugas di Gusti Prabu pikir ngahaturkeun serat lamaran ka negara Amarta ka mana ka daerah Madukara Maharaja Palai Garwaan ka bangsa manusia
sebab ukuran galur papayan sejarah yen manusia teh cenah nu dimulyakeun kuno kagungan ukuranana jurig sakti setan kumaha satru mulia tibatan manusia jadi raja teh palai putraan ti urang-urang manusia yo ku kitu teh malur beja-beja wae mah geus aya di lemur manusia mah make jeung aya opsi naon teh operasi bersih make jeung aya katiga ketiga teh naon halolo ai katiga teh aksara ka 3 hiji-hijina hiji keamanan kebersihan ketertiban jeung kaenahan micieun runtah ti sagawayah pangwangunan moal ngawujud tanpa kebersihan di dieu onyoina manusia jeung bangsa urang kabita mah naon di dieu mah beberengan jeung jelema kapirun antong kitu sia eta purwagus di